nya di mana anda kelumpangan eta anak cek hukumnya eta usapan lain usap baca ke nu hade maksudna ieu masalahna kondangan sayang ini kondangan kan dong diusap di bogaan weh cenah jadi itu ngomongnya ayo eta Pak dimulakan lah ngomongnya ngajar mana mesti diusap setan jadi kena Pak asal kieu usap atuh batur utah ugernya aya nu kitu di aya mana jero mana diusapkeun bakal irung salakina sih La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke anu kusim abdi sangat diberi hormat yaitu Bapak MC garis dendek protokol pengatur acara pemindah waktos anu parantos masihan waktos kasim abdi anu ku Allah subhanahu wa ta'ala parantos dipasihan kemuliaan mudah-mudahan sing ditambih-tambih kemuliaan amin. Anu kusim abdi sangat diberi hormat khususon ka aparat setempat baik sipil maupun militer khususon ka Bapak Lurah anu mana nyata parantos dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ieu Bapak Lurah ditambih-tambih di kamuliaan amin. Oke kitu deui nyata anu kusim abdi sangat diberi hormat ka bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati, para pemuda anu sangat kusim abdi dihormati, para perawan anu sangat kusim abdi dicintai. Abah, ibu, di dalam keheningan malam yang dingin campur tiris ini diiringi oleh rintik-rintiknya hujan letik tapi loba. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah atas izin Allah ridha Allah sehingga orang tiasa silaturahmi hapunten abah mananya ieu abdi mengguna marada leuleus sore kapanggil ka babakan atunya lempang sukunya meh numpak motor giak-giak bae labuhnya atuh kula handapna hampir bebetusnya ya Allah ya langeur ieu nya laju barang balik ngaleur keneh leumpang deui bae pas nanjak mah ya Allah cak urang geus ieu bu kula rada leureus samet mah ieu doakeun nya bari jengkil urang atunya silaturahmi nggih abah ibu sararehat sadayana ibu-ibuna masih inget ka abdi dina ge kira kuko aja bageur ka bogohna nya alhamdulillahnya pertama-tama satacana abdi ngalajengkeun kana ieu pangaosan ti payun abdi nyuhunkeun hampura ka sadayana nya tina sagala kasalahan baik zahir maupun batinna nggih karena abdi ge sami bae abah ibu teu bisa nanaon boro-boro bisa ngaji puguh HSG peureum kitu nya jujur bae atuh ilmu teu sakumaha dunia teu sakumaha awak model kieu boro-boro naon puguh boga beungeut ge teu rata kitu nya ya abdi minta hampura daripada ratanya tembok meureun. Oke anu pertama nama abdi nyata nyanggakeun silaturahim ka sadayana nggih karena kamari ge aya nu salametan dibulakan salametanna jelema nya abdi dongkap cek abdi assalamualaikum waalaikumsalam Kang Ahmad hubur amat sehat cek ulah campur lalu Kang Ahmad ieu kumaha ngopi tah nyusu kopi pahit tah hideung urusan kopi cek ulah tergantung jelemana lamun jelemana putih kopina putih lamun jelemana hideung kopina hideung kapan Kang Ahmad mah hideung berarti kopi hideung cek ulah kitu mah kitu nya geus ieu silaturahim ka sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah sabadana sim abdi maoskeun tahiyatul islamiyah sholawat beserta salamna sumangga urang limpah curahkeun ka baginda alam anu parantos menegakkan kebenaran anu parantos ngadobrak kebatilan siapakah gerangan beliau adalah nabina wa habibina wa syafiina wa maulana King SDBS Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka keluargina oge ka para sahabat-sahabatna sumangga urang tabarukan ka Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan wasilana sababihana mata sholawat tujuan-tujuan orang sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin mangga sasarengan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya Nabi. Iya, ini bener aja. Kerok bodoh mah. Insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama saran anu paling utama, tiada kata yang paling indah seperti indahnya mutiara dan seperti indahnya hati seorang pemuda yang baru saja diterima cintanya sama seorang wanita. Melainkan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada saat ini telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, sehat jasmani, sinerang rohani. Alhamdulillah. Pertama, ada satu pertanyaan, kenapa kita diberikan nikmat Islam? Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Cak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah agama Betul? Kenapa? Agama kan banyak. Agama Islam, Kristen, Katolik, dan DLL. Cicing. DLL di situ lain-lainan dan lain-lain sebagainya. Betul? Hadirin rahimakumullah. Kunaon lamun agama kafir? Subhanallah wa tabarakallah. Islam itu agama yang damai. Tapi agamanya tak Kristen. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'atadna lil kafirina adzaban alima. Allah ngajanggikeun, Allah Subhanahu wa taala ngajanggikeun kana jalma-jalma anu kafir adzaban alima, nyata kana siksa anu lebih pedih. Betul? Subhanallah. Nya eta kumaha agama Kristen Pak komo-komo di akhiratna, komo-komo yang jagana di alam mahsyarna. Begitu ninggal eta agama Kristen, eta di alam kuburna diberi hadiah ku Allah. Naon hadiahna eta di jero kubur? Tis'un wa tis'una hayatin. Eta 88 orai eta na jero kuburanna. Ceuk saha? Cenah. Atuh lagi encani yo. Makanya kita beruntung. Betul? Subhanallah. Sanajan eta di kuburan anak intan mutiara, hei di petian eta jero nama orai. Alhamdulillah. Yang kedua, agama Islam sekarang ini alhamdulillah nyaman. Kenapa? Dulu waktu zaman Raja Rum, Islam itu sangat gawat. Leres Pak. Ya, mana gawatna? Pertama nyata Abdurrahman bin Aziz nerangkeun mutus kana golonganana mangga anjeun ka nagara Rum. Datang ke negara Rum kadeureuk ku prajuritna. Cerak prajuritna kieu, lapor tuan. Ada apa kowe? Tuan, ada orang Islam berapa? 20 tuan. Nikam laki, cowok-cowok tuan. Cicik dengan dia. Mana orangnya? Itu tuan. Mereka semua ada huntuan tuan. Ih, wani jumpa. Anu cek tabing. Kadenge eta ku agama Kristen, agama Islam. Langsung eta orang Islam 20 ditangkap. Tangkap dia, borogol dia NBTT. Setelah datang 20 ditewak hiji. Prajurit ya. Tarik satu ke sini, baru gue jotos. Ditanya ku raja, kamu agama apa? Agama Islam. Betul? Betul. Kumaha eta cek raja? Indah khota fi dini wa sajadta li sonami aj'aluka amiron. Eta cek raja, kalau kamu mau, kamu ikut agama aku. Nanti kalau kamu ikut agama aku, wasajadta li sonami, sujud kepada patung. Eta cekurang daun goblok. Atuh patung menangin maneh. Nah disembah ku maneh. Roti menangin maneh. Didahar ku maneh. Erok lama.
Masya Allah, eta cek nyata raja nate kalau kamu mau kamu pasti akan hidup enak, makan enak, minum enak, duduk enak, tapi mati jadi kuntilanak. Eta kumaha Masya Allah cek eta agama Islam, seorang agama Islam la abi udina bidunya. Hei raja, sekalipun kamu itu raja ensugi, aku tidak akan ikut kepadamu. Saragot kau. Eta bah burung raja. Ini orang-orang benar-benar tidak mau dikasih hati hem. Cicing kena dia. Ini orang benar-benar cari mati hem. Para jurid, ya Tuhan, tarik mereka punggal burungna. Itu saha cena. Wih coplok belah ke Cina. Malu bebahnya, kulai barang nama kina uluna nyatok inya. Cicing. Eta bu kumaha Masya Allah agak orang Islam dipunggal eta ku prajurit buat huluna hiber kaluhur bari membacakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kumaha baturna 20 cokot hiji baraba 18 eta baturna cenah iman nama kuat tapi fisik kagak berkebar. Doang kamari kula nyawa baturan kula Pak. Keur babat tanganna anu seuri. Eta bah sawan. Arit ditinggalin, sangka ditinggalin, tapak ditinggalin. Atau tapaknya. Aya kuntilanak eta burang-burang. Dipanggil deui kena. Kamu kesini kau. Eta kuat ngoper. Kamu orang Islam kan ya? Kamu asup ke rumah agamaku. Kalau kamu masuk ke agamaku, kamu pokoknya akan serba loba. Mobil nalob, imah nalob, pamajikan nalob. Waduh, cek ibu enak mata kamu ngomong. Nah, kumaha eta cek raja, cek agama Islam eta. Hai kau, sekalipun kamu raja, aku tidak akan ikut. Sorogot kau. Ngelawan, eta bah 2 kali eta orang Islam dipunggal. Ini orang bener-bener pengen cari mati hem. Ini orang harus dibelek hem ya. Langsung eta ku prajuritna dipotong nih burungna orang Islam. Betapa gawatnya Islam dulu cek saha cena. Allahu Akbar. Eta hulu bah dengan kudrat iradat Allah. Eta orang Islam sang-sang dipotong hiber kaluhur. Cek saha cena keneh. Mari ngabacakeun bahwa fi satir radiyah fi jannatin aliyah utubuha daniyah. 3 kali ngider. Hiji deui nyangkin beureum bah eta mata raja. Ini orang Islam bener-bener teguh ya. Kamu nah dicekal we muji bengking eta bah. Ya nurutik ya dong kulak ya. Dicekal. Kamu mau Islam asup agama aku enggak? Eta kumaha pula endeup. Eta cek raja secara simpel lamun maneh dan asup agama kafir kuari kieu. Eta batur maneh anu 17 paehan hiji. Teu kabina-bina ta orang kafir eta. Bu. Kitu hei. Tah kumaha lamun maneh bener-bener asup agama Kristen paehan batur maneh tah hiji. Eta bah dipaehan batur sorangan. Barang geus paeh cepatina cuman. Menurut pendapat saya ini enggak masuk akal kan? Gimana sih? Om CS yang sendiri di podaran. Apalagi kepada kita. Nanti dipaehan kek. Masya Allah. Ojong nama eta bahnya eta hiji jelema nu hiji eta mah kafir ongko dipaehan ongko geus urang jadi agama Islam. Alhamdulillah. Dengan ini saya teguhkan kepada Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, teguhkanlah Islam. Mudah-mudahan adanya pengajian agama Islam kita semakin kuat. Amin. Mudah-mudahan agama kita semakin maju. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Ulah yes namanya. Kunaon secara pribadi temaido Masya Allah di zaman kuari. Nya terbenturna orang Islam itu digoda ku ekonomi nggih bah. Di zaman kuari harga minyak sayur semakin meluncur. Bener? Harga lauk bandeng semakin melambung, harga martabak semakin meningkat, harga bumbu semakin meluncur. Mulai perpak aja sepuluh jelema botak ulah gundul. 7 tambah 7 14 bulu botak dihampelas.
dana nu edan teu make calana nya. Inti dasarna Pak punten. Awasnya ulah gara-gara dunia, gara-gara ekonomi. Oh, iya ibu boga anak parawan dikawinkeun bae jeung agama Kristen. Aya nu kitu aya. Mending modal, maaf. Kurang daripada kitu kalau mending make sendal lompat kurang mending kitu. Nya, medan segala. Masya Allah di zaman kuari tidak boleh itu. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafa. Kalau masuklah agama Islam, hai semuanya. Ulah kabalik hampura. Salakina Islam pamajigana kafir teu bener. Bener teu? Udhulu kan kafir amar udhula tasipan katilu. Iya salah. Ini kan kalamullah, firman Allah, hadirin rahimakumullah. Memang secara pribadi ya kalau cinta maka emat gimana? Memang apapun godaannya sanajan dibere Avanza, hotel nak imana hotel bintang 5, mah paena katinggang kalap. Ya ulah daek. Sanajan eta bidang boboh karena pemuda ari kafir mah ulah. Betul? Memang cinta itu buta itu poek. Poek dan buta sarwa bae. Dan cinta itu mengalahkan segalanya, betul. Sanajan eta bintang heran hari teu bogoh mah hambar. Sanajan eta bintang geseng hari bogoh mah merangsang, bener teu? Cicing ya pemuda. Guysnya sebagai mukadimah pertahankanlah agama Islam. Karena nyangkin kaharep ieu gogodan Islam nyangkin loba, bener teu? Atunya, guysnya hadirin rahimakumullah. Kula bangga nyata ka Bapak Sohibul Hajah dina wengi ieu nyata ngajak hajat nyata ngayakeun pangaosan nggih. Karena cek Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Moal pati-pati manusia diciptakeun ku Allah ka alam dunia terkecuali ita ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, ada satu pertanyaan Kang Ahmad, apakah nyata orang diciptakan ke alam dunia iya nyata ujung manggang bawal lain? Apakah diciptakan ke Allah ke alam dunia iya kita poya-poya? Nah, orang diciptakan ke alam dunia kita ibadah ke Allah Subhanahu. Benar. Memang ari ngaji mah hawa nasum, salat hawa nasum. Masya Allah dikir bebahnya. Pertama subhanallah, 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 subhanallah. Barang kira cek anak nama mana pe soal layangan di kolong. Bener tadi dikir bae. Ujung mana meja. Tah coba lamun kieu. Wih, lamun kada kitu mah sahgol. Itunya, guys. Naon ibadah? Hiji di antarana ngaji nggih. Dua di antarana nyata salat, tilu di antarana puasa dan lain-lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dengan menurut tema tadi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Bila mana apabila andai kata andai urang ieu dicandak ku Allah Subhanahu wa taala moal dibawa, bener teu? Ibu make emas dibawa moal apa ya? Moal make anting, make gengge, geus jadi sukuah kabeh. Terkecuali tilu perkara. Sodakotin jariyatin, hiji nu bakal dibawa ke alam kubur, ke alam akhirat adalah sodakoh jari. Geus ieu punten ieu kana masyarakat bedeng nur kula kabehan, ieu nyata ka ustad bade bangunan, eta termasukna sodakoh jariah. Dorong sekuat tenaga, muga-muga tujuan ka ustad sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mana ngabangun musola, ngabangun masjid, ngabangun pesantren, eta sedekah jariah Bu. Selama eta pakai ngaji, eta tempat insya Allah bakal nyangan ke alam kok. Bener tuh ya? Sok, ya, gitu memang di masyarakat nama macam-macam banyak. Aya masyarakat eta atuh kompak ngomong mah henteu ngan urunana gelek. Aya eta masyarakat eta nu rojongan tema pura-pura kieu bae. Aya masyarakat eta aduh urunan teh daek tapi sebutna ngacek-cek bae.
Guys, ceknya sesuai Jenderal Sudirman mengatakan tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Ingin menang harus kuat, ingin kuat harus bersatu, ingin bersatu harus musyawarah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Insya Allah jaya Palurah nya, Palurahnya dukung ya Pak Ustadz ya. Insya Allahnya ibu-ibuna dukungnya. Nu 1000, nu 2000 supaya tujuan ka Ustad ieu nyata diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu kadua wa waladin soleh, ieu teh tujuan urang anak anu bakal nyetang nyaangan ka urang yaitu anak anu soleh. Hayang abah jeung ibu boga anak soleh hayang. Masya Allah nya. Kunaon sababna? Tidak ada harta yang paling berharga terkecuali anak. Betul? Jeung mobil lebih berharga anak, jeung nyata imah lebih berharga anak, jeung tanah lebih berharga anak. Betul? Geus eta usahakeun. Kunaon sababna? Karena anak anu soleh bu, ibu ka nerakanya, anak ibu ka surga. Eta insya Allah anak ibu bakal ngajait engke ibu di neraka. Nya, nu kadua ibu keur sakarat. Nya, masya Allah keur dipujian kan boga anak soleh lain. Gitu, cek ibu. Ya dia ajakan ku anak Yasin. Senang tuh. Iya bener ini. Anak soleh mah gitu. Wal Qur'anil Hakim. Kesakaran teh. Eta senang bukan? Gitu boga anak hiji si Ain dua si Ogin, ada si Ogin marana polompong jelema mana? Pokok jelema sakarat bu. Nek pae mau jojong bae bunya. Eta Ain nu kitu eta anak. Ngan imah jeung kula nyata mobil jeung kula cenah sawah jeung kula kan apa eta sida ai dia ai hirupan geus ngagarong tuh ini sedang mata usahakeun eta anak anu soleh leres tah nya Bu Masya Allah memang macam-macam kadang-kadang nyata memang paeh ngomong heula ngen besi kabaca ya umur eta tanah digigireun kacamata ulah dijual kunaon soba eta boga batur aja eta mah paeh eta aing mah kerok puguh agen anon bah bisi kabaca ya umur engke mampir banyak ka kuburan engke ku abah di kuburan di polototan aya eta kitu nya geus usahakeun ieu ibu supaya boga anak anu sol. Hadirin rahimakumullah, hayang ngajadikeun anak anu soleh lain seperti kerek begitu cekres langsung ngajeos. Hayang ngajadikeun anak anu soleh lain seperti cintaku padamu blaem. Hayang ngajadikeun anak anu soleh ieu mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Betul? Geus kumaha carana? Pertama, lamun hayang boga anak anu soleh nyata abahna kudu sadar heulan. Lain magahna nya, kudu sadar heulan. Lamun tadina tukang catur eureun, tadina tukang adu kotok eureunan, tadina tukang gapleh eureunan. Kudu kitu aya boga anak anu soleh mah. Ieu mah hayang boga anak anu soleh jeung bal puting gaplek bae. Aya di dieu kitu aya? Giraku. Allah urang dieu mah. Mengobrol mah bonuhun, urang ngaboga anak teh ka pondok kabeh. Si Ain si Ogen si Eto cenah. Sakak cenah. Eta kitu pagaweanana. Teh eta ulah kitu bapana heula. Nya karena eta sebagai pemimpin. Nu kadua ibuna Bu aya boga anak anu soleh bila mana keur ngandung. Nya ieu Bu sing ngararati Bu nya. Lobakeun eta maca surat Maryam jeung surat Yusuf Insya Allah jeung surat Toha eta bakal ngajadikeun nyata sanajan teu geulis sugan barokahna kitu nya. Muga-muga boga anak laki eta sugan kasep. Amin. Ulah ieu mah keur ngandung jeung sireun ngalobakeun maca surat Yusuf mabok lagi judi lagi ku tak mau keur jeung kitu terus begini atuh barang boga anak mabok bae kena nu matak punten bae eta nu matak botol teh kuluna sampe cekekan bae tadina ulah kakakku keur ngaji yo nya eta hayang boga anak anu soleh mah kudu kitu nggih sanggeusna nyata lahir kitu deui nyata ka alam dunya ieu didik anak ibu secara doa ulah ieu ngomong gagabah nggih ieu mah kadang-kadang nyata anak ceurik
Kunang gitu kak itunya hutang di cerahin kandungan beak duit na beak kena abah nanya muni kayak naik kurang lalaganya cek mana tuh ayam meong padahal abah na ayah nu gitu di dia ayah secara hukum itu udah ngebohongi sama anak betul eta malajaran bohong karena anak cerai cicing gue cek bapana tuh ayah mau padahal mau bapana eta ngalaga kahati yang ngaji kahati ini kan doa coy tenang aja bro yang penting jangan nyungir nah ini kan doa nggih tak eta cara nak itu ulah ilmu ngabohongan laju bung ngomong sing ngararati eta kana anak nya di mana anda kelumpangan eta anak cek hukumnya eta usapan lain usap baca ke nu hade maksudna ieu masalahna kondangan sayang ini kondangan kan dong diusap di bogaan weh cenah jadi itu ngomongnya ayo eta bah dimulakan lah ngomongnya ngajar mana mesti diusap setan jadi kena bah usap yuk atuh batul utah ugernya ayah dok itu di ayah mana jero mana diusapkan bakal irung salaki lah sih lah kakakku kok ngaji yuk ya Allah ya Rabbi ieu geus dibari akidah ieu ieu teh karasa ku urangnya benar sok kan ditekem sagalan ge nya eta kadang-kadang kitu deh nu paling enek eta pugu eta jelema lain ngalewatan si gede eta lora Mbah anak bedul ngelewat ya Allah pugu anak teh Siti eta ayam Siti di aya mana jelema mana sing Siti itu ngomong ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Jek Allah subhanahu wa ta'ala demi yakti kaula perantos nyipta kana manusia pang bagus-bagusna cipta kunaon anak ibu diaranan bedul hah Mbah anak bedul milewat lamun eta disebutkeun anak bedul boga bapak kan berarti bapana eta bapak bedul lamun disebutkeun anak bedul kan boga emak berarti emana eta emak bedul geus hari kitu mah eta teh keluarga bedul ampura ya lagi laki naik gitu deh lah melangkan kayu ge lain Allahu Akbar ngajar mana di setan kaki tebuluna cenah mah eta aya kayaknya nu kitu dia aya ulah gagabah ieu kadang-kadang nyalimpang tina ucapan urang nggih tah nya geus eta Bu doa eta nu kitu nu katilu Bu ya anak bila mana di imah jeung katerangan waqwa idudin salasun ari qaedahna nyata pihangna agama eta ayat 3 nya paman taraka wahidatan bahwa minhum kafirun saha jalma anu ninggalkeun kana 3 perkara ieu terasupna agamana agama kaf nu katiluna kadua tancapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta anak Bu papagahan nu hade gampang kan kausan rabahnya ku indungna heula nggih ieu mah kadang-kadang magahan anak lain kitu ca Allah anak emak polotot anak capa pugu anak dia aya eta aya wae tadi itu mah ya Allah aya nu paling parah nong ya gegel ceuli emang ke ceuli emak kunong digegel deui cenah ih ngajar anak ieu kitu aya nu paling parah eta tekuk dokter ambil suntik isi obat jos out aya eta pelajaran anak jengkel la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggih sangeusna kitu Bu eta anak kumaha ta ajaran ngaji nggih kitu teja bertateja reti beopa sebu teja bertatati buta cinja bersaugin robot ugin ja bergoroja baro tetangga ja bertan sarogotan kudu kitu pelajaran anak mah nggih tak eta kakara ngaranna kolot malajaran anu hade nya ulah ieu malajaran anak yang masya Allah aiko anak emak si Sarmila cocok meong comok kata comok jen aya ieu mah anak-anak jeung kitu ya Allah ya Rabb nya geus eta kumaha anu kaduana eta anak
saenggeusna kitu titipkeun ieu kana ka ustad nggih bawa anak ibu ka imah ustad naon apa Muhinya Ruhi kana ka ustad Ruhi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sabelah mawa anak sabelah mawa kardus cerna memeong ka paribasana atuh bolah kudu kitu. Naon sababna la yanalul ilma wa la yantafi'u illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Betul. Moal bisa eta anak urang kana ngaji, moal tobu kana ilmuna, lamun ieu anak urang teu ngagungkeun kana guruna. Leres? Bahwa eta kana anak urang ka imah ka Ustad Ruhi nggih. Ya, ka Ustad. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ieu ka Ustad kula hampura datang ka dieu. Nyaho senitipkeun anak kula sebab kula mah teu kaburu kula mah belajar ngemping bayi sampai remping handapna ge cicing ya ngan ieu neuk nitipkeun anak kula ngaranna si Nun geus kuari nama ieu si Nun ieu ka ustad terserah neuk dibeureum neuk dihedeung neuk tah ngaratangkil asal ongkosan ieu ulah kakakku keur ngaji yo kudu kitu titipkeun eta nya kana ustad insyaallah hampura. Ieu mah hayang mah jadi pinter anak eta tapi sapele kana guruna nggih. Masyaallah. Kadang-kadang bah kitulah. Ya Allah eta anak teureut-teureut acan eta bari ditu mah eta anak ngaji eta. Barang panggil di jalan, "Halo Pak Ustad, kumaha jengkol?" Cek ulah hideung. Eta aya da nu kitu. Anu paling parah, "Pak Ustad, dorongkeun motor ieu mah teu didorong kula. Kula mengadorong kula muak jebret bae." Teu ngalunjak eta. Ulah kakak kokok sageta. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nya eta titipkeun kunaon abah ibu sebab magahan ngaji eta capek nggih bah. Capek Bu. Ya Allah magahan ngaji eta komo lamun magahan ngajina keur nyeri huntu. Waduh, Masya Allah. Nya nu main kana keur nu adu geger anu paling pala sorban kudu pake mesin leho. Gitu. Aya eta. Makana kudu dititipkeun hampura. Kunaon sababiana sangkan anak urang jadi anak anu bener anu soleh. Bapana di imah lobakeun surat Toha eta hikmahna. Surat Toha eta bakal nyaangkeun kana hate. Kunaon di zaman kuari sebab Masya Allah bah lain dengan anak kula dimulakan. Anak kula eta jelema mah lihai padegang congki ge ditabrak bae. Anak kula barang tah ngaji bismillahirrahmanirrahim ieu naon Quran atuh Quran cek saha pais ya Allah eta anak kula ngomong ge coba nong eja nong lamun jaber lao jaber hacek guru lao hacek murid leho oge jaber kada bijawab cek guru ngodog cek murid ngodog coba nong hijikeun leho ngodog anak kula eta ngomong gitu ge. Nah, geus eta lamun ibu abah anak eta hayang bener-bener titipkeun kana guru. Saenggeusna kitu eta dina pelajaranna kudu sungguh-sungguh leres. Nya, bisik teu boga pulpen beulikeun pulpen, bisik teu boga buku beulikeun buku. Insyaallah. Ulah ieu mah masyaallah anak hayang pinter, ari ngaroko surya, ari anak make samping-samping bapak kolotna. Barang epang dongoreuna, barang labuh beli bae nyemtai kebo. Aya nu kitu di aya. Kiraku. Nah, kitu nong, nya, kitu. Nong eta di dieuna di belajar dan nu hade. Nu hade nya belajar eta sangkan naon sangkan tomu carana nyeta ngejah heula. Hadirin rahimakumullah. Kangge salajengna mudah-mudahan ieu nyeta anak abah jeung ibu nyeta dijadikeun anak anu berilmu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kangge salajengna nyata orang secara simpel bae ieu nyata hendak mengikuti bulan Ramadan. Cek Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai jalma-jalma anu beriman, diwajibkeun nyata urang sadayana nyata puasa dina bulan Ramadan. Muga-muga urang panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Diwajibkan ari ngaran wajib mayusabu ala fa'lihi wa yuqabu ala tarkihi. Bila mana ngalaksanakeun diganjar, bila mana ninggalna disiksa. Hampura bah. Ulah doang di ditu, hampura ya. Di mana bae je?
Ari orok leutik umuran 13 tahun bah eta kot meunang sabulan bulan Ramadan. Ari jelema kumisan muka 3 poe. Di dia anu kitu aya. Piraku. Pirakonya. Aduh, terus saya. Aduh, nya cuaca nak kieu nya itu. Hadirin rahimakumullah. Berhubung cuaca samudra kieu abdi lain teh sono urang demi keselamatan kabehan rupina ti sim abdi cekap sakieu bela urang lebih nyuhunkeun hampura ka sadayana kudu waspada makadar canak omongan abdi anu bagus wae lapang picing anu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.